amat ya lu. Ji, saya tuh yang montok. Beri amat itu hari. Jangan beli gelak, ganti baju. Awas satu. Saya kemana buru-buru? Kemana? Ada kemana? Buru-buru amat sih. Dari mana? Kali ya pokoknya mah. Ih, ayo. Pulang. Saya kemana sih? Buru-buru amat. Ganti begane. Saya kemana? Ya wewe di Mang Montok. Di mana? Serius? Montok ke. Geuli seta hari aing. Tapi aing omat teh sia, udah dicokot. Teh aing nu manggil ti awal. Wah. Oke deh, oke. Ulah gandeng. Kajian mana milu asal udah dicokot. Oke. Eta aing eta. Ayo gandeng. Bener gulis. Naon ieu hujan apa naon? Ih, gila aing. Acai. Nah, bener kan ada di dia. Ih, bageran ku aing ah. Sugan-sugan we alona. Berang-berang. Mang Montok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Montok cager. Alhamdulillah. Anak tongo. Kamana wae anak tongo. Mang Montok teu ka mana-mana. Itu teh kamana-mana. Aslina teu ka mana-mana. Aslina. Berarti Mang Montok jodoh urang. Kan jodoh mah ka mana-mana. Wah, itu bener wae budak undil di darinya. Ese anak tongo mah benernya. Ih, menik kitu. Hei, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ja. Aing tadi neangan orang teh di dari ieu. Curiga orang mah tadi ge. Kepugu-pugu datang anak tongo jeung anak tumila. Ih, Kasep kieu pajarkeun anak tongo. Nyau nya ja, pugu manehna tah. Kos bola lontai. Aing ngagaranggu nyantai wae. Atuh. Naon sih tumben-tumbenan ieu teh. Kamari urang ka imah Amontok sengaja ningali awewe geulis ke Cida eta saha? Gulis-gulis kos nunggu ieu wae. Udah mah aslinya. Kamari si Saiful. Kok Kang ngacai-ngacai. Anu mana ada nu ngacai? Kade nu handap ngacai deui. Wah, aduh, kita Amontok eta urang saking aduh natap keindahan wajah sang rembulan ya Allah. Buat meuni geulis ka Cida ya Allah. Jodohkeun coba Mang, gampang atuh Mang. Tuh, si Saiful. Kau mau apa? Pastikan ku beri. Kau minta apa? Eta. Ngacai ieu. Bol. 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 Si Eling sia, gua mikir geus kitu sia teh. Ya Eling sia. Beneran, Mang? Nepi ka ngacai-ngacai sa naon-naon. Kieu. Empo mending mah seungit. Mang kamari teh pasti imah mang kitu ngacaina. Kitu. Aing mah kamari ge urang kena acaina, urang dikumbah. Pakai taneuh. 7 rupa. Aduh. Parah emang Nah ini soalnya kedi ka amba ieu. Seungit. Oh, Mang bau. Cantik gosok gigi mah saminggu mah eta. Aya. Leuwih mana? Aduh. Coba ieu. Bau geuning Mang. Bawa virus eta. Ihi. Mang geus hayuran Mang, usahakeun atuh Mang, urang geus teu kuat ka Cida ieu. Kebayang-bayang wae di otak-otak. Usahakeun naon ieu teh? Eta alona Mang Montok nu kamari. Duh. Mang ayo Mang. Usahakeun Mang. Urang geus teu kuat ieu. Pikiran traveling wae Mang. Ieu Ieu Mang. usahakeun mah atuh kumaha Gusti Pangeran we. Atuh aya jodoh mah pul. Tah, kunaon emang Mang? Atuh kudu inget kena 3 eng Naon we. eta Mang cieu Mang? Hiji. Ngusahakeun. 2. Ngusahakeun ka Gusti Pangeran. Aya jodoh mah pan kabeh Gusti Pangeran anu ngatur. Terus tilu nu terakhir Mang, tilu anu terakhir. Anu katilu. Heeh, buruan abeh urang nyesaikeun mesinna tah. Katilu naon eta?
anu katiluna ngaca. Ayana kos banget Parah. tongo. Aduh. Kita ngaca. Aduh. Tak kudu inget ketika eta. Jadi Aduh. orang tuh bisa gitu. Kudu inget kan anu katiluna teh. Ngaca anu mah. Parah ya. Aing sia awewe wae. Mang. Ayo sih Mang udah usah tuh Mang. Urang eta kamari Mang. Ajen teh karunya pangusahakeun. Pacareng naon? Kudu inget kan anu katilu ngaca.